Teraskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi jeung ari anu yabturu anu batal bihi ku sabab alladzi sa as-shaimu jalma nu puasa. Asyaratu asya'a eta 10 pirang-pirang perkara. Ahaduha ari kahijina itu asyarah, wasaniha jeung kaduana itu asyarah. Ma eta perkara wasola anu tepi ieu ma amdan bari ngahaja ilal jaupi kana lingliangan almun patihi anu tumerus tok bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi sareng ari anu yaqulu anu batal bihi sabab itu alladzi sa'asaimu jalma anu puasa. Asyaratun eta asyaratu asyaita 10 pirang-pirang perkara. Ahaduha Perkara anu matak ngabatalkeun kana puasa eta teh 10. Nomor hiji jeung nomor 2 batal puasa kusabab ayana perkara anu asup kana lingliangan anu molongo. Bari eta lingliangan teh tumerus seperti irung, ceuli, taliang tumerus. Lingliangan di dia teh termasuk sirah ge lingliangannya. Tingalina qalu asyaratu asya'a ja'ala ngajadikeun sa asyarihu anu nyarahan makana perkara wasola anu tepi ya ma amdan bari ngahaja ilal jaupi kana lingliangan awi roksi atawa kana sirah. Sapertikeun kieu lamun kana sirah umpamananya urang teh luka, aya luka dina sirah, tuluy kurang teh dikeceran ku betadin gitu. Eta teh matak batal eta teh. Beda jeung masalahna umpamana nyeri panon, tuluy dikeceran ku insto geuningan. Atawa kunaon we eta panon, ulah ku cuka mah. Atawa ngarenos bumuk cengek dikecerkeun kana panon. Tah eta mah lamun ngeceran panon sapertikeun ku insto nepikeun ka aya karasa kana elak-elakan eta mah tetep teu matak batal puasana gitu. Sabab panon mah teu kaasup kana liang tumerus. Sa'aini li ajli duhuri kaunil madkur. Fi kalamil musannifi asyaratu asya'a palidalika qala ngadawuh sarih. Wali palidalika maka kulantaran itu li ajli duhuri konil madkur qala ngadawuh sarih ahaduha ari kahijina itu asyarah wasaniha jeung kaduana asyarah ma wasola ilaih wa dohiru jeung ari anu dohirna anadalika eta saestuna itu ma wasola sayun eta perkara wahidun anu sahiji wa huwa jeung ari ieu sayun wahid ma eta perkara wasola nu tepi ya ma ilal jawab lakinnahu tetapina ieu jawab nau'ani eta dua perkara dua macem. Mun patihun tegasna kahiji anu narima molongo narima buka asolatan dina asalna wa ghairu munpatihin jeung anu henteu narima muka asolatan dina asalna bal arodon balikta eta anyar-anyaran biwasitoti jarhin ku pelantaraan tatu. Tah ku pelantaraan tatu mah sapertikeun nu tadi sirah teh gitu. Sirah ketika aya luka. Fa asaro ilal awal biqolihi. Fa asaro maka ngisarahan sarih ilal awali kana nu kahiji teh munpatihun asolatan biqoli kalana musannif ilal jawab ay al munpatihi asolatan wa ilasani jeung kana nu kadua biqoli kalana musannif lapad awi roksi
yakni neja musannif ghairul munfatihi kana anu henteu molongo atawa anu henteu narima muka asolatan dina asalna bal ardon balik ta anyar-anyaran biwasitati jarhin ku pelantaraan tatu Paroksu makari sirah min jumlatil jawabi eta tetep tina sajumlahan jawab illa annahu kajaba saestuna itu roksi sirah jaupun eta lingliangan goirumun patihin anu henteu narima muka asolatan dina asalna bal arodon balik ta anyar-anyaran biwasitati jarhin ku sabab pelantaraan tatu kamamumatin seperti tatu mamumah ai tatu mamumah teh tatu anu nepi kana bungkus sirah teh nu sok dingaranan umur roksi tata babatok sirah teh gitu. Tuluy we luka kurang teh mamana di betadinan atawa dinaonan gitu eta teh nyerep ka jero maka eta teh jawab anu goer mun patih tuluy ayeuna tingali kahanap dina qauluhu ma wasola qauluhu ma wasola ay wusulu ma wasola min ainin kama yukhadu min qolisarih wal muradu jeung ari nu dimaksud imsaku shaimi eta nyengkerna jalma nu puasa an wusuli ainin tina tepina ain barang wal muradu jeung ari nu dimaksud ainun eta banda atawa ain min ayani dunyai tina pirang-pirang banda dunia bihilapi ainin kalawan beda banda atawa benda min ayanil jannati tina pirang-pirang banda surga pala yubtiru maka teu ngabatalkeun maka teu batal maaf pala yabturu maka teu batal biha kalawan sabab ieu ayanil jannah saha as-shaimu jalma anu puasa seperti mana banda surga sapertikeun pamana ente keur puasa tuluy umroh ka Mekah umpamana leg-leg we ku ente teh eta Hajar Aswad teh eta mah teu matak batal sabab Hajar Aswad mah banda surga wa minal aini jeung eta tetep tina sawarehna ain ad-dukhanu ari haseup al mashhuru anu masyhur wa huwa jeung ari ieu dukhon al musamma eta anu dingaranan bit tatani ku ngaran tatani wa mislu jeung eta tetep pantarna itu dukhon atin baku ari bako tembakau bako payap turu maka batal biha ku sabab ieu dukhon saha as-shaimu jalma anu puasa li anna lahu karna saestuna eta tetep pikeun itu dukhon asaron ari aya tapak yuhasu anu dirasa ieu asar kama seperti perkara yusahidu seperti yang disaksi itu asar fi batinil udi dina jero kai wa haraja jeung kaluar bil aini ku kecap ain naon arihu angin wa tomu jeung rasa pala asaro maka teu mere tapak eta tetep lima karena perkara yajidu anu mangihan hukana masasu sasu jalma pipamihi dina bahamna sahsu min rihit tibi nyatana tina ambeuna sesengitan wa ta'mil halawati jeung rasana amis-amisan masalan umpamana kumaha lamun ngambeuh hitut eta mah keur puasa ngambeuh hitut seger oge eta mah jadi ulah asa-asanya lamun keur puasa ngasaan mah ngasaan we gitu
Umpamana awewe masak tuluy ngasaan diletak nu penting nama ulah katalegna gitu. Pala yaduru maka henteu madarat naon wusulur roiki tepina ciduh al khalisi anu murni atau hiri anu suci min ma'danihi tina jero kadutna itu roek jauh pahu kana lingliangan soim. Atawela tah 208 hiji jajaran pangluhurna namahan eta hungkul. Wa bihilapi mai goslin jeung kalawan beda cai kumbahan goiri matlubin anu teu disuprih ka gosli tabarudin saperti adus ngalap suci ngalap tiis. Fa innahu maka saestuna ya gusli tabarud ya duru eta matak madarat naon sabekuhu kapilepasanana itu maun ilal jaupi kana lingliangan li'annahu karna saestuna itu sabak yuladu eta nimbulkeun ieu sabak min goiri ma'murin bari henteu diparentah naon bihi al wakada jeung eta tetep saperti itu gosli tabarud maul goslati ari cai kumbahan arabiati anu kaopat lam yubalig wa in lam yubalig jeung najan teu moharakeun jalma tetep eta matak batal sabab nu katil nu kaopat nama teu diparentah. Wa amal ma'u jeung anapun ari cai aladi anu wadoa anu neuneun jalma hu kana maun pi pamihi dina bahamna jalma neuneun cai dina baham tujuanna li tabarudin pikeun ngalap tiis awadab atosin atawa nolak bersin palaya duru maka teu madarat naon sabkuhu kapilepasana maun lisiddatil hajati karena banget butuh ilahi kana itu maun. Qauluhu amdan ay mal ilmi tegasna sarta nyaho wal ihtiari jeung pamilih sorangan. Palayap turu maka teu batal soim bihi kusababna mawasola illa idza kana kajaba di mana-mana bukti soim amidan eta nu ngahaja aliman tur anu nyaho muhtaron bari karep sorangan. Kama seperti perkara maro nu geus kaliwat ieu mah. Walau asbaha jeung lamun jadi so jalma so iman eta nu puasa wa pipihi jeung eta tetep dina cangkemna soim cangkemna soim tawa jalma wa pipihi jeung eta tetep dina cangkemna soim torpu khaitin ari tungtung benang kodib talaa anu nyata neleg atawa neureuy jalma hu kana itu torpu hiat lailan dina waktu peuting kalkana pati saperti ngaliputan ngubeng mutieun teh loba benang gitu almarupin nu dikanyaokeun painib talaa maka lamun neleg jalma bakiyahu kana sawarehna itu hiat abtoro tah batal jalma liwusuli ainin karena tepina ain jauh pahu kana lingliangan jalma wa innaja jeung lamun nyabut jalma hu kana hiat abtoro tah batal jalma li annau kana saestuna jalma ta'ammada eta ngahaja jalma alqai'a kana utah wa in taroka jeung lamun ninggalkeun jalma ngantep jalma hu kana hiat batolat tah batal naon salatna jalma litisolihi karena tepina itu khiat bin najasati kana najis alati anu pijaupihi
anu aya dina jero lingliangan jalma. Pakaipa maka eta kumaha atoriku ari jalana pisi hati saumihi dina ngesahkeun puasana jalma wa sholati jeung salat jalma wa torikuhu jeung ari jalanna jalma pidalika dina itu sihah iyan jaa eta lamun nyabut jalma eta lamun nyabut hu kana hiat sahsun jalma ahoro anu sejen min huti jalma wa huwa jeung ari jalma gopilun eta anu poho palaya duru maka teu madarat naon dalika itu najaa hina idin dina nalikana itu gopil lianahu karna saestuna kalakuan lah tiaro eta teu aya pamilih sorangan eta teu aya pamilih sorangan eta tetep lahu pikeun jalma soim pihi dina itu najaa. Painam yakun maka lamun teu bukti jalma gopilan eta nu poho wa tamakana jeung kongang jalma mindap in najii tina nolak jalma anu nyabut lahu ka jalma doro tah madarat itu naj'u linis batin naj'i karena nisbatna nyabut ingda ilmihi dina nalika nyahona jalma wa tamakum nihi jeung kongangna jalma minadabi tina nolak lahu kasih jalma likonin naj'i karena buktina nyabut muafikon eta anu ngakuran lipardin nafsi ligordin nafsi kana tujuan dirina. Kaya gambaran gitunya. Jadi umpamana urang teh peuting aya benang kateleg pas begitu sahur umpamana hudang subuh begitu sahur teu sahur da kaberangan subuh bingung lamun eta benang dicabut maka matak batal puasa tapi lamun benang teu dicabut batal salat maka carana teh eueuh deui cenah eta mah mudah-mudahan we aya jelema anu mang narikeun gitu. Lamun aya jelema anu mang narikeun teh eta mah teu matak batal puasana. Naon sababna? Sabab lain karep sorangan gitu nyabutna. Teu ngahaja. Au ghairil munfatihi atawa anu teu muka. Kal wusuli saperti tepina perkara min ma'mumatin tina ma'mumah ila ra'si nepi kana sirah wal muradu jeung ari nu dimaksud imsakus shaimi eta ngekerna jalma nu puasa an wusuli ainin tina tepina hiji barang ilama kana perkara yusama nu dingaranan itu ma jawaban kana jawab lingliangan mamumah kamari geus diterangkeun mamumah mah cek urang mah mamumah teh munan di kamari geus diterangkeun au ghairil munfatih atawa asupna teh kana liang anu teu molongo dina asalna. Jadi eta perkara teh teu molongo dina asalna mah. Saperti asup tina tatu mamumah. Malikane nu kamari tatu mamumah teh tatu anu ngadohirkeun kana tulang sirah. Tuluy eta tatu teh umpama tatuna dina sirah teh dipopok ku ubar atau di betadinan gitu. Apal dipopok teu sapertikeun umpamana meres daun dadap umpamana tuluy dipopokkeun kana sirah tah si cai popokna teh remes umpamana asup kana jero sirah eta teh tetep matak ngabatalkeun kana puasa gitu. Wal muradu imsaku shaim anu suli ainin pokona mah jalma anu puasa kudu ngajaga
kana asupna perkara ulah nepi ka asup kana lingliangan gitu. Sanajan liangna teh jawabna goer munpatih. Goer munpatih teh seperti nu bieu sirah teh. Tingalina qauluhu ilal jawab. Tajaran ka 8 di luhur ka 10. Ai as-salatan tegasna dina asalna. Inpitahan kalawan narima muka dohiron dina dohirna mahsusan tur dihisi ditingali palaya duru maka teu madarat naon wusulul kahli tepina celak minal aini tina panon awiduhni atawa minyak. Kamarin tos diterangkeun nya seperti gambaran keur bulan keur puasa nyeri panon tuluy ngeceran panon ku insto. Kamarin nerangkeun teh kitu. Sanajan aya nu karasa kana lak-lakan eta mah teu matak batal sabab panon mah teu kaasup kana jaob. Teu kaasup kana lingliangan anu temrus. Aw ma'il iktisali atawa cai adus. Wa in wujida jeung najan dipanggihan. Punten, wa in wajada jeung najan manggihan jalma lahu kana itu ain awiduhni aw ma'in asaron kana tapak bibatinihi dina jero beuteungna jalma batinna jalma bitasyarrubil masami kalawan sabab nyerepna kana pori-pori. Wahia jeung ari ieu masam sakbul jasadi eta bobolong jasad. Terus kahanap qauluhu wal muradu imsakus shaim. Ay al muradu min qalihi ari nu dimaksud tina dawan musannif ma eta perkara wasala nu tepi ieu ma ilal jawab kana lingliangan awi roksi atawa kana sirah bitorikil lujumi kalawan perjalanan lujum perjalanan misti. Fa inna jala dalika maka saestuna ngajadikeunna itu wusul ilal jawab mubtiron eta anu ngabatalkeun lisoimi mubtiron kana anu ngabatalkeun lisoimi ka jalma anu puasa yak tadi eta nerapkeun ieu ja'lu wujuba imsaki shaim kana wajib nyengkerna jalma anu puasa. Wa qalu an wusuli ainin minha eta tetep tina sawarehna itu ain nukhomatun ari nukhomah rehak bil mimi kalawan make mim aw nukhoatun atawa nukhoah sarua rehak keneh. Jadi bisa nukhomah bisa nukhoah bil aini kalawan make ain wa salat anu tepi ieu nukhomah li hadid dohiri kana had dohir wa huwa jeung ari ieu had dohir makhrajul ha'i eta tempat kaluarna huruf ha al muhmalati anu teu make titik alal mu'tamad. Wakila jeung dicaritakeun naon lapad makhrajul kha tempat kaluarna huruf kha al mujamati anu dititikan. Jadi sirehak ulah nepi kana tempat kaluarna huruf ha atawa kha. Wa qadaro jeung kawasa jalma shaim jalma nu puasa ala majjiha kana nyiduhkeun atawa ngaburakeunana itu nukhomah wa tarkiha jeung tinggalna itu nukhomah hatta wasolat sehingga tepi itu nukhomah ilal jaupi kana lingliangan payap turu maka batal jalma hina idin dina nalikana itu wasolat li taksirihi karena gagabahna jalma. Wa kadzalika
jeung nya kitu deui yabturu batal lau adkhalat lamun ngasupkeun saha almar'atu awewe usbu'aha kana pirang-pirang ramona ieu mar'ah fi farjiha kana jero memekna mar'ah ingdal istinja'i dina nalika istinja kama saperti perkara yaf'alu nu migawe hu kana masa ba'dun nisa'i sawareh pirang-pirang awewe al juhalati anu bararodo matak ceuk uing ge kamari geuningan keur di Cibangkonol awewe mah kade ulah sok seblok cabok nya jadi lamun awewe eta lamun cecewok ulah sok diseblok tuluy di tepak-tepak momokna eta teh lain diseblok cabok tapi guyur usap wasalisu jeung anu katiluna alhaqnatu alhuknatu eta ngubaran fi ahadis sabilaini dina salah sahiji dua palawangan dua atau palawangan dua palawangan wahia jeung ari itu huknah dawaun eta obat yahkunu anu nyocokeun atawa ngasupkeun bihi kana itu huknah bihi kana itu dawa mufradnya mudakar sal maridu jalma nu gering pi kubulin dina kubulna aw duburin atawa dina duburna al mu'abbari anu dibahasakeun naon anha itu kubul dubur fil matni dina matan bisabilaini kulapad sabilain katilu nu matak ngabatalkeun kana puasa teh asupna obat kana kubul atawa kana dubur rek cai atawa datiahna ubar seperti umpamana bisul dina bujur tuluy bucat sinanahna teh atawa dipopok tuluy eta popokna teh umpamana ka naon ka serot teh ngaranna teh kaempotkeun ku bujur nepikeun ka asup caina cai si popokan eta teh matak batal gitu tawa ka empotkeun ku momok sarua we eta oge qauluhu wal huknah min dzikril khos ba'dal am li anna ma karena saestuna perkara wasola nu tepi ieu ma ilal jawab yasmulu eta ngurung ieu ma ha kana itu huknah wa huwa jeung ari itu huknah bidomil muhmalati kalawan domah hakna wahia jeung ari itu huknah bidomil muhmalati kalawan domah hakna ha anu teu make titik ad-dawa'u eta ubar alladzi anu yahkunu anu ngasupkeun bihi kana alladzi sal maridu jalma anu gering pid duburi dina duburna pakot wungkul ama pil kubuli anapun dina kubul palayu sama maka teu dingaranan itu alladzi huknatan kana huknah
Oh jadi dina dubur hungkulnya lamun kana kubul mah teh disebut hukna. Wa inna mayusama jeung pastina dingaranan naon idhalu dalika ngasupkeun itu dawa ngasupkeun ubar pihi dina itu kubul taktiron kana ngaran taktir wa huwa jeung ari ieu taktir mubtirun eta anu ngabatalkeun aidon deui kataktiri saperti ngasupkeun. Jadi sing inget taktir teh ngasupkeun kana kubulnya. Kataktiri saperti ngasupkeun ubar fi batinil uduni kana jero ceuli awis hadiai atawa kana pentil susu. Tah papi jalihi tah dina ngajadikeunana itu taktir. Minha papi jalihi maka eta tetep dina ngajadikeunana itu taktir minha tina itu huknah tajawujun ari meunang warabi'u jeung ari nu kaopatna alqai'u eta utah amdan barina ngahaja fa in lam yata amad maka lamun teu ngahaja soim atawa jalma lam yabtul tah teu batal naon saumuhu puasana jalma kama saperti perkara sabako anu ti heula ieu emak. Nomor kaopat nu matak ngabatalkeun puasa teh utah bari ngahaja kateranganna geus ti heula masalah utah kan kieu ya. Tapi lamun utahna teu ngahaja mah maka teu matak batal kana puasa. Atawa ngahaja ngan ngahajana teh ku sabab teu apal. Bari teu apalna teh diuduran ku sara. Maka eta mah sarua teu matak batal puasana. Jajaran kalima wal qai'u amdan ay ma'al ilmi tegasna sarta nyaho teu meunangna nyaho haramna wal ihtiyari jeung karep sorangan kama seperti perkara maro nu sekaliwat ieu emak payap turu maka batal bihi ku sabab qai amdan saha soimu jalma anu puasa walau tayaqana annahu lam yarji walau tuyukina jeung najan diyakinkeun naon annahu saestuna itu qai lam yarji eta henteu balik minhu tina qai naon sayun hiji perkara ilal jaufi kana lingliangan bahwa maka ari itu qai amdan mubtirun eta anu ngabatalkeun li ainihi karena datiahna itu qai la li audi syai'in lain karena balikna deui perkara minhu tina qai bener itu yapturu la yaduru teu madarat naon ikhrajun nukhomati ngaluarkeun rehak minal batini ti jero beuteung sawaun eta sarua bae kanat bukti itu nukhomah min dimagihi eta tetep tina polona soim polona jalma nu puasa amin sodrihi atawa tina dadana soim li anal hajata karena saestuna mika butuh ila dalika kana itu ikhraj takarurun eta narima bolak-balik walawih taja jeung lamun mika butuh jalma ilal qai'i kana utah litadawi pikeun ngalap ubar bi ihbari tobibin kalawan bejana dokter adlin anu adil jaja tah meunang lahu pikeun jalma naon il takoyu nyuprih utah lakinahu tetapina jalma
Yapturu eta batal jalma bihi kasabab itu iltaqoyu li'annahu kana saestuna itu iltaqoyu nadirun eta anu langka. Fa ilam yaquluhu fa ilam yata'ammad ay bi annasya ku saperti yen poho jalma au golaba atawa ngalindih ka jalma naon alqoyu utah wakada jeung eta tetep seperti itu nasya al jahilu ari jalma anu bodo al ma'duru anu diuduran wal mukrahu jeung jalma anu dipaksa kama taqaddama wa qaluhu lam yabtul saumuhu ay li udrihi karena udurna jalma wal khamisu jeung ari nu kalimana al wat'u eta ngawati amdan barina ngahaja pil parji dina memek gede wae aing aduh ampun. Fala yapturu maka teu batal saha soimu jalma anu puasa bil jima'i ku sabab jima nasian bari poho kama seperti hukum sabako anu geus kaliwat ieu ma. Nomor kalima anu matak ngabatalkeun kana puasa teh eta jima kana parji bari ngahaja atawa ngajimana kana dubur sarua aya ngahaja padahal puasana parji nama rek parji jelema atau rek parji sato seperti anu pernah dipigawe ku si Imron teu nyambungnya ulah sebong tetap rek parji jelema rek parji sato eta ge matak naon batal puasana sanajan ngajimana teh teu kaluar cai mani tetep we po eta mah matak batal kumaha lamun jimana poho nu dimaksud poho lain poho jimana damanya aya jima poho ieu mah poho rarasaan teh lain keur puasa gitu tah lamun jima bari poho rarasaan teh lain keur puasa maka eta mah teu batal puasana gitu. Sok sarah pangluhurna aya mal ilmi tegasna sarta nyaho wal ikhtiari jeung karep sorangan kama sabako wala yapturu maka teu batal soim bihi kusabab wati ma'al jahli sartana bodo bin nisbati kalawan nisbat dil jahili ka jalma nu bodo al maduri anu diuduran bihi lapi goiril ma'dur kalawan beda bodo anu teu diuduran wala yapturu jeung teu batal itu soim bihi kusabab wati aidon deui ma'al ikrohi sartana dipaksa in kulna bitasawuril ikrah in kulna lamun ngucap urang sadaya bitasawuril ikrahi kalawan gambaran pemaksaan alal wat'i kana ngawati wa huwa jeung ari ieu layap turu al asohu eta kaul asoh wakila jeung dicaritakeun layata ata henteu gampang naon al ikrahu maksa alaika jalma li annahu kana saestuna jalma idalam yakun eta di mana-mana teu bukti lahu eta tetep pikeun jalma naon mailun hayang condong maksudna teh dipaksa tapi hate hayang gitu sok abi paksa sok gitu kan itu jadi pemaksaan teh dianggap dijieun alasan gitu dipaksa mah dipaksa tapi hati aya jora-joy hayang gitu wahtiarin jeung karep sorangan layah sulu tah teu hasil layah sulu anu teu hasil lau pikeun jalma naon intisarun celegeng geus celegeng sia da rek naon deui da ari kanyut heuras mah kanyut heuras atuh
Walayab turu jeung teu batal itu nyamang. Jadi kieu ya, lamun umpamana si lalaki teh dipaksa mung dipaksa nama tapi ari kanyut celegeng gitu kumaha tuh ongkoh teu karep sorangan ari kanyut celegeng kayak itu masalah gitu. Itu dipaksa mah tuh minimalna gitu ulah-ulah kitu teuing we. Walayab turu jeung teu batal shaim ila bi idkhali kulil hasapati kajaba ku ngasupkeun sakabeh hasapah helm au qadriha atawa ukuran ieu hasapah min paki diha ti jalma nu eueuh itu hasapah. Walayab turu maka teu batal shaim bi idkhali ba'diha ku ngasupkeun saware hasapah bin nisbati kalawan nisbat dilwati ka jalma nu ngawati amal mautu jeung anapun ari awewe anu diwati awewe nu diwatina payab turu tah batal ieu mautu bi idkhalil ba'di ku sabab ngasupkeun sawarehna ku sabab kaasupan sawarehna li annau karna saestuna kalakuan qadwa salat eta rajeun tepi naon ainu jaupihi datiah lingliangan itu mautu naon tadi teh qadwu silat eta rajeun tepi naon ainu jaupihi datiah lingliangan mautu. Matak awewe anu diwati keur bulan puasa eta mah teu wajib kiparat udma. Naon sababna? Sabab batalna lain ku pedah. Lain ku pedah naonna? Lain ku pedah jimana tapi ku pedah asupna gitu. Ku pedah kaasupanana gitu, batalna teh. Qauluhu fil farji aw walau duburon jeung najan eta dubur min adamiin ti bangsa Adam aw ghairihi atawa lian adami kabahimatin seperti sato in lam yanjul jeung najan teu bijil mani jalma. Qauluhu falayab turu shaim bil jima'i nasian wa in kasuro jeung najan loba itu jima maksudna loba teh mineng pohon teh gelo eta wa hadza tapriun ala mafhumi qaulihi amdan wa mislun nasi jeung eta tetep saperti jalma nu poho al jahilu ari jalma nu bodoh al maduru anu diuduran wal mukrahu jeung jalma anu dipaksa in kulna geus tadi eta mah. Wasa disu jeung ari nu kagenepna al ingjalu eta bijil mani wa huwa jeung ari ingjal khurujul mani eta bijil cai mani an mubasaratin tina sabab silih antelan seperti nangkep bila jimain kalawan tejima muharraman anu diharamkeun kana bukti itu injal ka ihrajihi saperti ngaluarkeun itu mani biadihi ku leungeunna biadihi ku mana man biadi jaujatihi ku leungeun pamajikanana jalma biadihi ku leungeunna jalma eta bijil mani nu haramnya aw ghairu muharramin atawa anu teu diharamkeun ka ihrajihi saperti ngaluarkeun itu mani biadi jaujatihi ku leungeun pamajikanana jalma aw jariyatihi atawa ku leungeun amatna jalma wah turija jeung diraksa bi mubasyaratin ku kecap mubasyarah naon an khurujil mani bijilna cai mani bil ihtilami ku sabab ngimpi jima pala abtoro maka henteu batal puasa eta tetep bihi ku sabab itu ihtilam jajman kalawan pasti. Nomor kagenep batal puasa teh ku sabab kaluar cai mani
kaluar cai manina kusabab paantel kulit bari teu aya hahalang saperti nangkep umpamana atawa nyium pamajikan nepi ka kaluar cai mani. Pamajikan teh umpamana balik mandi asup ka kamar keur ganti baju ku urang ditangkep nepi ka kaluar mani eta batal puasana. Nah kaluarna cai mani mah eta teh rek ku jalan haram atawa ku jalan halal tetep we eta teh matak naon batal puasana. Ku jalan haram sapertikeun si Imron umpamana eta kanyutna teh hantem we dicoo dioprek umpamana teh kitu. Leuh mun ngoprekna teh leungeun hungkul da ieu make sabun umpamana kitu. Aduh bong teu meunang ngaloco sia teh bong. Eta teh matak batal puasa teh bong ka bijilman. Eta jalan haram kaluar cai manina atawa kaluar cai manina ku jalan halal sapertikeun dipangocokeun ku leungeun pamajikan digelang ku pamajikan. Eta si kanyut hideung nepi ka jadi beureum maka digelang. Atawa ku leungeun amat tetep eta oge matak naon batal puasana. Kumaha lamun bijil manina ku sabab ngimpi? Lamun kaluar manina ku sabab ngimpi mah atawa umpamana keur leumpang urang teh di jalan bari puasa numpak angkot pahareup-hareup jeung awewe make rok mini anu rokna teh satengah sajengkal deui kana terminal pusat eta urang diuk umpamana teh kitu bari ngareret kana ping-ping eta awewe umpamana teh kitu komo katingali memekna mah mereka tingali nepikeun ka bijil mani eta ningali tah eta mah teu matak batal eta mah atawa noong nu mani aya awewe keur mani ditoong katingali heunceutna teh eta mah nepi ka bijil mani teu matak batal ngan pedah doraka ku pedah noongna gitu eta mah. Jadi puasana mah teu batal tapi pahalana ge hampa. Naon sababna? Sabab puasa bari migawe dosa. Matak lamun ente dina angkot ningali awewe anu tadi teh nya katingali memekna komo gitu, katingali ping-pingna. Tingali sakali ulah ngiceup. Sabab aya kaol nadratul ula laka wasani alaika. Pandangan pertama untukmu, yang kedua madarat. Tak bolotot we hantem gitu. Can ditakwal. Tuh eta lain kitu eta mah dalil eta dalil beuki nu noong mah. Sarahna teh kedah lah. Wasabi'u jeung ari anu katujuhna ila akhiril asyarati nepi ka akhirna anu 10 al haidu eta haid wa nipasu jeung nipas wal jununu jeung gelo junun teh waridatu jeung murtad pamata toroa maka samang-samangsa datang naon saeun hiji perkara minha tina itu haid nipas junun ridah pi asnai saumi dina tengah-tengah puasa abtola tah ngabatalkeun itu hu kana itu saum. Nomor ka-7 nepikeun ka nomor 10 nu matak ngabatalkeun kana puasa teh nyaeta haid nipas gelo jeung murtad. Malah masalah kaluar getih nipas mah boh kusabab ngaluarkeun daging kimpel atawa getih kimpel tetep eta teh ngabatalkeun kana puasanya. Sabab ayana getih nipas teh eta masih keneh kareken getih haid anu kumpul dina waktu keureuneuh gitu. Jadi ari ngaran nipas teh naon? Damu haidin mujtamaun. Getih haid anu narima kumpul. Jajaran 11 dihanap. Qauluhu wan nipasu walau akiba alaqatin jeung najan dina sabada ngaluarkeun getih kimpel
getih kimpel, au mudgotin atawa daging kimpel, li annahu karna saestuna itu nipas damu haidin eta getih haid mujtamaun anu narima pakumpul. Wa qaluhu wal jununu ae al munafatu tegasna anu ngeuweuhkeun lil ibadata al ibadata kana ibadah. Qaluhu waridatu ae limunapatiha karna ngeuweuhkeunana itu ridah lil ibadati kana